Aing lebih ka iraha hirup aing kieu wae. Nepo batur mah asana teh hirupna beku baragja ya. Atuh aing oge teu nyaho, Krom. Heuras. Pan aing teh nanya ka sia dul. Lagi si tadi nanya ke saha? Pan aing nanya ka diri sorangan dul. Heuras ya mah. Atuh ulah make suara sia mah. Ripuh. Sia mah teh jelas nya. Ngobrolnya sia mah teh nyambung. Makana ulah nanya ke aing, Krom. Krom, Dul, kenal naon? Katempon aing keur naon? Atuh biasa we dak sensi amat ke si ibu-ibu arisan. Terus sia mah nanya wae. Puguh aing ke lieur. Ulah sok nama lieur deh lai. Oh, lai. Mengadakan bisnis onam ka Ajun. Makana Krom, Dul, ulah makan ngegas. Justru aing ka dieu mere kabar bagus ke sararia. Lain aing, lai. Tah, si Cokrom memarahan wae. Gandeng deh dul. Ai kabar naon di lai? Langsung ulah loba acara. Si Bolai balik Krom, biasa hidup kene. Bener sih ya. Ih, goblok. Bak bendak. Jadi aing nu katikung, dulu laporan aing ke PRT yuk. Bola itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Risya. Paham aing ge. Kumaha kabarna lai? Level aing selama jeung orang kampung mah. Lah gitu, Blay. Mentang-mentang geus gawe di Brazil. Amat Atuh heuh dul, jadi jelema mah kudu naik level. Waduh umur ae receh sia mah. Kena atuh lai kitu mah. Ajakan gawe atuh aing. Geus bosen aing di lemur wae. Lieur. Blay. Aing ge hayang gawe. Aing bisa sombong cara sia. Atuh hayu wae dak, ari hayang gawe mah. Tapi kudu make ADM 2 juta. ADM teh naon lai? Aing teh ngarti. Dasar anak kampung. ADM teh anak didikan mama. Bener teu, Lai. Itu nyaho mah tuh kudu ngomong dul. Dasar kampungan sia mah. Maklum lai. Teu bisa bahasa gaul. Aing kudet. Emang ADM teh singkatan dari naon di lai? ADM teh admin. Muncul orang lembur teh mah nyogok Krom. Atuh ti tadi we nyebut nyogok. Hese amat. Này này ảnh đang halo mà hay nhân ấy anh anak mana ini atau kira-kira tuh Pak RT mati ngen diskotik di deket musola gitu ripuh amat RT ngemut anunya ai nói gì này Si Bolai PRT. Kunaon sih Bulay? Banget lain. Iya ngomong ngomong. Aduh ai naon nih? Si Bolai balik gawe PRT. Non usaha sih mau ngajak ai. Heuh, sia mah teu nyambung. Geus teh teh urang lanjut deui bisnis tadi. Kedeng heula PRT ulah ka bisnis. Ayeuna teh si Bolai keur ngabagi duit. PRT emang embung di. Bener sih ai. PRT mah bejaan mah. Gosip mun sia mah. Bener PRT, swear urang mah. Ieu boleh merujung urang. Ayo jelaskeun. Kudu cerdas dul pakai bahasa mah. Ulah kudet-kudet teuing sia mah. Duh lai, aing teh boga duit 2 juta mah. Aing ge. Kumaha tuh, Lai? Atuh eta mah terserah dul. Ari boga 2 juta hayu isukan gawe jeung aing. Kumaha tuh dul? Atuh cuman nanya ke aing wae, Krom. Geus ayeuna mah kumpulkeun heula we duit. Bila perlu nyolong dak. Astagfirullahaladzim. Mana we aduh malai banyak awe nih. Ulah itu.
Emang gawe naon kudu boga duit 2 jut. Ai cek aing mah gawe menang duit. Kita mah kalah micen duit. Gua salah sangka heula PRT, niat urang mah kan gawe tapi kur make ADM. Bohong Pak RT, tadi tah urang maling. Heuh Pak RT, urang hayang gawe ke Brazil oge kudu make duit 2 juta. Ulah kita tuh Blay. Geus pugu budak ngalanggur. Cig atuh budak boga duit di mana? Emang duit 2 juta gampang di neanganna. Heuras amat. Ulah tuh PRT, urang embung asup penjara. Bohong Pak RT, laporkeun tuman. Setuju aing Krom. Terus urang tuh kumaha PRT? Atuh teh nyaho. Tah PRT. Aduh, liar aing, hampura aing. Kebawa emosi. Pompoekan apa aing? Ulah tuh PRT, dak semasarega abad ka aing, Blay. Makana ajakan aing gawe bisa dilaporkan ku Pak RT. Makana lai ulah macem-macem jeung Pak RT mah. Ai Pak RT mah lain lawanan memeh daang. Sebenarnya mah akhirnya itu jadi kacung lain bisnis. Percaya wae sama dak. Jawab betul lai. Eta duit 2 juta jeung naon? Pan eta mah di ongkos, pan ka Brazil teh jauh meureun sia mah. Tapi aing teh percaya kemari di Sitio balik gagayaan tapi duitnya mah eueuhan. Bener Krom. Oh, jadi situ kamari pelaku si Adul. Lain malak lai. Eta mah berbagi rezeki. Heuras ya mah. Mana baga? Ayo dulu orang balik. Heeh, gagal aing ke Brazil. Apes aing. Naik bisnis diskotik gagal. Ayo. PRT, urang udah laporkeun ya. Kamu mah na helm. Ya ngomong-ngomong sama duit alik. Tunggu aing. Aya PRT jeung meuli mesmeo mah piwa dilaporkeun. Kalau punya ya tenang komisi mah aman. Kali-kali orang yang ngedahar duit panas. Iya, enak ya. Aman kok aman. Kayak perlu lagi ya. Kayak kamara adi, geus menang duit mah barali. Stok kuat ya harus kebikin duit. Hebat tapi. Ayo. Ngomong nuhunnya. Tinggal itu ya, duit. Emang ya, Siap. Apes aing. Kayak menang duit 2 juta, malah pencit baru udah. Pol dengan balik aing mau ti mah. Tilu. pada ingetnya Tilu. Atuh eta mah terserah dol. Aya boga duit 2 juta ayu isukan. Anjing gitu. Tilu. Blay. Angge aing gawe kok sia, aing sombong cara sia. Tilu. Blay. Tilu. Tilu. Tilu.